Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kepin. Mangga urang keureuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun Gumilar yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka sapoe dua poe mah taya kejadian naon-naon. Memang teu salah. Ibarat seuneu di jero durukan. Sawaktu-waktu mun dikorehkeun burahay anu saterusna hurung muntab-muntab. Dugi kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana sakali mangsa keur meneran tengah poe ereng-erengan. Gumilar seperti biasana luluncatan di luhur pasir minangka latihan napas. Anu saterusna nurugdug ka lebak. Sakali ieu mah si pasar nu ayeuna sukuna geus cager ngicrik nuturkeun. Tempo-tempo manehna ngabalesat ngajak balap miheulan dununganana. Geus jauh jegog. Ngagogog bari nagog dina jajalaneun. Urang terus kawangan pasar. Aing hayang mandi hareudang. Gumilar ngagorowok ka anjingna. Barembeng deui Gumilar lumpat lir jamparing leupas tina gondewa. Si pasar nu memang geus ngarti kana ucap gerakna nu jadi dununganana. Seak deui we. Manehna ngabalesat. Beak tutugan pasir teh meleteng ka lebak. Leok mengkol ka katuhu. Ngalieu heula ka tukang. Bisi dununganana jauh teuing tinggalieunana. Sidik. Katembong Gumilar keur ajeng-ajengan dina batu nu parentul sisi jalan. Atuh belesat deui we. Si pasar ka lebak. Les awakna teu tembong. Kahalangan ku kakayon anu tingrung gunuk sisi jalan. Gumilar jongjon nuluncatan luhureun batu. Bari panon lingas naker. Rarat reret ka ditu ka dieu bisi aya musuh anu rek ngabongohan. Si pasar geus kadenge deui jegugna ngagogog teu eureun-eureun. Sedengkeun sora awewe kadenge pating cerewet. Kawasna bae si pasar teh ngagogogan awewe anu keur marani. Ari gok teh nya we. Si pasar keur sarak sirilik we. Bangusna teu repeh ngagogogan. Disarimeuhan ku barudak awewe anu keur meujeuhna baleg. Marani bari cacarewetan. Bangun resepkeun naker ngaheureuyan anjing iceus gagagogog. Ngan sakadar nyingsieunan. Pasar, ulah ngaganggu nuker marandi. Di ditu urang mah digirang. Ceuk Gumilar bari terus we ngadareg-deg lumpat ka tempat pamandian lalaki. Geus neuleuh mah si pasar eureun ngagogogna. Ngiclik paneureun Gumilar muru ka pamandian nu teu sakumaha jauhna ti dinya.
Sadatang-datang teh baragadal we. Gumilar muka kampret hideungna. Breh baju kulit maung sancang coreleng, mungkus awakna. Anu pargel ngareusi. Pek de dibuka, porosot. Ngudar calana komprang hideung jeung calana jero. Gebrus mandi, ngojay ka tengah wahangan. Anu caina herang ngagenyas. Dibalongkeun di pagar ku batu galede supaya bisa dipake teteleuman. Manehna kekecebesan, kabeneran, keur eueuh batur. Si pasar nagoge luhureun batu nempokeun. Lep gumilar teuleum dilanaker. Ari mecenghul ngareret si pasar geus eueuh. Teu barang open, meureun keur kurah koreh di nu bala. Gumilar hanjat mandina ngeusan. Sangeus ngagaringkeun awakna, satuhur-tuhur kuleungeun, rapoe make calana. Kop kana baju corelengna pamere ti akina. Memeh dipake dikeprukeun heula. Nyaah, heg baju kutung kameumeut nu dijieun tina kulit maung. Sabot kitu, kadenge sora awewe pating cerewet. Gumilar buru-buru make kampret hideungna. Sorenanana bas iselapkeun palebah cangkeng. Red kahilir, tembong. Si pasar lumpat nyamperkeun, bari sungutna ngegel gulungan samping. Lang luncat kana batu, urut nagogna tadi. Sampingna ditunda hareupeunana. Manehna nagog, bari buntutna kupat kepot, sarta disada uk-ukan. Naon sia teh pasar? Gumilar mencerong kukutanana. Tiba hilir, ting serebet barudak parawan kembang desa lalumpatan nyalampeurkeun di saramping jangkung nuruban dadana. Ting cerewet bari tutunjuk ka si pasar anu keur depak luhureun batu. Eta anjing mau samping nyening sih. Si Mojang nu saurang nunjuk ka si pasar. Ngadenge nu laporan. Teu tatapasini deui gajeleng we gumilar luncat ka deukeut si pasar. Kaplok we anjing tadi cabok ceulina. Bangor si teh pasar. Make mau ke samping ha? Ngerakeun sia. Kaplok deui dicabok anu sabelah deui. Wik. Si pasar guguikan. Uluna gudag hideug. Bari ceulina kuncup. Buntut kupat kepot. Ampun-ampunan meureun. Kaleuwihan ting sia heureuy teh. Cek gumilar bari karawak we kana gundukan samping kebat. Bilang maneh luncat ka handap. Sok samping teh dibikeun ka salah saurang Mojang. Mun urang mah males meureun nyai, pedah tadi disarimeuhan. Cek gumilar bari seuri. Leos Nyi Mojang nu lobana opatan teh. Ting laleos deui ti dinya, bari ting cikikik saleuseurian nyampeurkeun baturna. Nyening sih nu keur nyempod tukangan batu nyumputkeun awakna nu sabeuleuh geunjeur lantaran sampingna dipaok ku si pasar. Gumilar ngajengjen nempokeun. Sanajan bener barudak Mojang teh batur salemburna keneh. Tapi lantaran manehna mah tara rajin campur gaul, katambah imahna masing-masing culcil patarenggang jeung kabeh oge teu pisan wawuh. Sanggeus katembong nyening sih geus make sampingna. Gumilar ngagebat nyampeurkeun, maksudna mah rek menta dihampura. Dumeh kalakuanana si pasar teh matak nyerahkeun pisan. Sabet Gumilar jeung nyening sih cacarita, batur-baturna ting berebet miheulaan. Bari pating corowok meuni raeng. Euy mati heula nyening sih. Mak geuraheun di imah. Cek Nyi Titi. Heeh, gue ka nya ning sih, daya batur. Di dagoan ka diunyur ki hiang. Nyi Epon mairan. Bari neker leumpang gesat-gesut nanjak ninggalkeun kanuduaan. Ai, petaringakeun. Teu puguh batur teh. Atuh keung meureun balik. Cek nyining sih ngagero.
Pirang aku make keung saganing. Kapan aya nu bakal nganterkeun? Hei dideuh. Ceuk Nyi Iroh bari nyikikik seuri berbat lumpat. Sawios atuh Nyai, keun keung mah ku Kang Jana ke dianterkeun nya. Ceuk Gumilar bari ngareret kanu gigireun meunang di samping jangkung. Tong nyebat Nyai atuh ning we. Nyening sih ngagiler maledogeun reretna. Prok atuh bantrok jeung reret Gumilar seblak. Hate Nyi Parawan ngalenyap. Redet. Hate Gumilar nyedet. Ditungtungan kuratugna jajantung. Lir nu tutunggulan. Nya nuhun atuh ning ari kersamah ku Kang Jana dijajabkeun. Gumilar sorana rada ngageter. Umur-umuran karasa aya nu aneh di jeroun dadana. Moal lenger. Nyening sih maledogeun deui reretna anu matak nyeredet. Moal atuh ning. Da Kang Jana mah taraharak. Gumilar neger-neger maneh. Ngadak-ngadak sukuna nyorodcod bibirna ngeleper. Geuning kukutanana oge tadi mauk samping. Nyening sih ngagelenyu bari malik ka tukang nempo si pasar anu keur ngingiclik. Nya ngahaja meureun si pasar teh. Ngarah urang teh satepung. Kitu nyening. Gumilar mesem. Sabat keur leumpang kitu gorobas. Gorobas. Jrung jeleng. Tina rungkun saliara sisi jalan satapak. Aya nu laluncatan tiluan. Ngajega ngahalangan jalan tincakeun. Ulah ngeunah-ngeunah cenah. Ngempi naon penting tadi si Raing ha? Nu saurang ngagak-gak nu tayalian Bahdira. Manehna ngahaja megat Gumilar di dinya dibarengan ku duaan muridna. Gumilar mireungeuh Bahdira jeung dua baturna kalawan anu teu disangka-sangka. Rikat manehna mepet ka sisi belah kenca. Ngisarahkeun ka si pasar supaya ngajaga nyening sih. Ulah kaget cenah. Dewek rek ngayakeun balitungan. Watir ku nyening sih. Da can naon-naon rek ditinggalkeun paeh. Bahdira ngagakak deui. Bibirna menerebeh-rebeh we. Badis we bujur kuda keur ngaheujeun. Nah, tong kalah ka omong dira. Rek naon si Leng ayeuna? Sor. Dada si Wijana geura pejahkeun. Ceuk Gumilar baragada we muka kampret hideungna. Long dialungkeun ka nyening sih. Breh bae baju belangna. Kulit maung sancang anu camut-mut pinuh ku bulu. Bahdira katut duana baturna sakedapan olohok. Barang nenjo baju coreleng Gumilar. Sabedahan oge geus kanyahoan. Yen eta teh kulit maung asli. Tapi Bahdira ngarasa kagetna teu lila. Korowok we manehna marentah ka salah saurang baturna. Ayo tewak deui. Ulah diantep. Podaran kainya, tuman. Teu gampang nyabutnya jelema teh, Dira. Si Wijana mah moarek serah bongkokan dicabut nyawa ku si Laing. Geus aya deuleu nu bakal pinyabuteun nyawa dewek mah malakal maot. Ceuk Gumilar bari taki-taki, panonna rancingas. Lir anu digerakkeun ku tanah gaib we. Teu loba tingkah. Serepet we si Ondi mesat bedogna. Hiu. Disabetkeun rek narok babatok. Gumilar anu memang sadar dirina diancam bahaya. Tengah robah kuda-kuda. Manehna ngagilekeun sirahna. Sakilat ramona nu keker alah manan besi neke pigeulangna si Ondi. Anu antukna manehna ngerepeng. Keur ngelos awakna doyong ka hareup lantaran pangadekna ngeplos. Sakilat meupeuh iga burungna. Atuh si Ondi teh ngajongjolong. Bro we labu tikus ruk kana kuta. Deuleu si Ondi ngudupung bari aduh-aduhan.
Saurang deui si Bakri muridna keneh Bahdira. Tanpa ngadago parentah, seak we narajang ngahembatkeun bedogna, tapi luput. Seak di narajang disuduhkeun karabeteung. Gumilar rikat jingkrak bari neke pigelang si Bakri, krepeng deui. Leungeun si Bakri marengkel, lir keuna ku setrum, ngadadak jadi komper kawas nu lumpuh. Ya bener sia teh ngalalakian. Ceuk Bahdira, bari huntuna kekerot, pacatrek nandakeun kacida nafsuna. Neuleuh andalanana teu bisa ngarubuhkeun musuhna. Nya memang dewek lalaki dira. Gumilar ngajawab bari taki-taki. Cerepet we Bahdira mesat bedogna anu herang ngagurilap katojo ku panon poe. Sedang si Ondi jeung si Bakri geus nyarekel deui bedogna, caringcing dekenca katuhun Bahdira. Jelas tiluanana rek ngayakeun panarajang sakaligus. Nanti era si lain rek ngarogaha dewek anu lemor. Gumilar nanya, loba bacot sia ha? Geura pasarahkeun tah? Beung sia rek ditigas ku aing. Ceuk Bahdira bari nyengir. Katembong huntuna pohang urut punglak. Hau! Bahdira ngagorowok mere komando. Bari hiuk we ngahembatkeun bedogna. Sedeng bedog si Orni ngabarengan sorana anu ngahiung nyerepet rek mapagbeheung. Disusul ku gerakanna si Bakri bari dongko rek ngababad suku Gumilar. Bedog dan kolebat teu bisa dituturkeun ku Panenjo. Nyining sih mani peureum dina bawaning ku ngarasa paur. Mireungeuh badan Gumilar rek diacak-acak ku tilu musuhna. Geus kacipta bakal paburisatna daging-daging jeung nyebrotna getih nu ngagolontor nu tangtu bakal maragatkeun nyawana. Tapi kalawan teu disangka-sangka dina nyampeurkeun pakarang musuh anu tiluan teh anu bakal ngarah patina, sakejap Gumilar geus ngalayang luncat sarta sakilat leungeun kencana nyabut siku-siku. Sukuna sakedet nerta geus nyayang kana gado si Bakri anu tadi dongko rek ngababad suku. Aduh, jengkang si Bakri ngadayagdag blakeun nangkarak. Gado nyengsol dihakan suku Gumilar. Bedogna nancep dina taneuh. Cek kana taneuh rempod lus. Make jalan jero maju ka hareup. Bari malik sakilat ka handap bedog anu rek narok babatok. Siku-sikuna neungeul kana pigelang Bahdira. Sedeng leun katuhuna nyuliwa. Ngabadug siku si Ondi. Bedog Bahdira jeung bedog si Ondi ngegenjreng diadu. Saterusna nyorolok ngadek leungeunna masing-masing. Atuh Bahdira jeung si Ondi ngagorowok aduh-aduhan. Eukeur mah silih kadek jeung batur, turug-turug pigelang Bahdira ditinggang ku siku-sikuna Gumilar. Sedang si Ondi waktu Gumilar nyuliwa ngabadug sikuna. Tampun deui celeng we bedogna menceleng. Si Ondi sikuna ngulahek. Sedang Bahdira leungeun katuhuna ngaplek. Sabot kitu disusul deui ku Tajong dina gaya Cimande warahan Kiparta. Hiu cekuk kana kekemplong Bahdira. Barang jeung ngajungkalna Bahdira, si Ondi oge geus ngajengkang dihakan ku Tajong Sukatuhu. Masih keneh penasaran, Bah? Sor atuh maraju deui. Cek Gumilar bari setengah nangtang. Tapi Bahdira boh nu baturna duaan. Eueuh nu wani yang hareup deui. Tiluanana ting purungkut moyong kod rempodan. Kakara kanyahoan yen pangabisa Gumilar teh lain bantrak-bantrakeun. Sanajan bener oge umurna masih keneh ngora. Geus karuhan tiluanana meureuh deui taya tanda-tanda bangun rek gerak deui. Gumilar malik rek nyampeurkeun Nyiningsih anu ti tadi gawena ngan nyaksian we bari hate gegebegan. Digigireunana depa si Paser anu buntutna kupat kepot. Panon merong ka Bahdira sapara kanca kawas nu nalingakeun. Bahdira bareng mireungeuh Gumilar nonggong ngadadak jorojoy we timbul hate curangna.
Sakilat manehna nyebut peso balatina. Rek dipake nubles tonggong musuhna nyata Gumilar. Bareng jeung hajaritna nyining sih. Sakilat aya ngabelesur lir panah ngalayang satangtung dada. Koleang, gedebut, kokosehan dina taneuh. Gulang-guling, teu daya, teu upaya. Bari ngoceak sasambatna matak ngarakecak hate. Kanca dangu sadayana kebul tanah mulek minuhan irung nu ditimbulkeun ku pating gareblingna opat jelema nu keur lalumpatan pairing-iring. Nurugtug mudun nyorang jalan bejedug kahalodoan. Leok maranehanana mengkol ngenca. Dampal suku rada dipegeg lantaran tikungan mitos pisan. Breh di lebak kabireungeuh aya jelema nu keur ting rariung. Dua lalaki rajeg nerangtung pasemon muringis kasima. Teu jauh ti maranehna aya deui saurang lalaki nu keur meta satekah polah ngalawan. Bari kusah koseh gugulingan, poporongkolan, jeung neunggeulan. Tapi bari aduh-aduhan. Keur ngalawan panarajang si Paser anjingna Gumilar. Nu teu eureun-eureun ngegelan bari sosontrol ngaronjangan. Sedeng hareupeunana ngajega hiji lalaki nu di baju belang coreleng. Awakna nyangigir semu murilit kabawa ku ngalieukan sirah ka tukang. Sabagian awakna masih keneh nyang hareup ka hiji awewe nu di samping jangkung. Nu kaayaanana muringis kawas nu manggih kareuwas. Keur waktu tadi tea Nyiningsih ngajerit lantaran mireungeuh Bahdira nu rek ngalempagkeun pesona kana tonggong Gumilar. Si Pasar anu ti tadi depa neuleukeun dununganana keur galungan. Sakilat manehna ngabelesat ngajeleng ngaronjang leungeun Bahdira anu keur nyekel peso balati. Gep pigelangna digegel. Rewas ku ayana panarajang anu teu disangka-sangka. Oge karasa pigelangna nyeri nu lain lumayan. Bahdira ngoceak aduh-aduhan. Peso balatina murag. Teu jadi ngamangsa tonggong Gumilar. Malah dirina sorangan nu ripuh. Teu tahan ngalawan si Pasar nu teu eureun-eureun sosontrol ngegelan. Gerengna matak nyentarkeun hate. Komo mireungeuh nyangerengna nembongkeun huntuna nu lancip seukeut. Bari cungcak cingtet miceun paneunggel Bahdira anu sungutna teu repeh gogorowokan ampun-ampunan ka Gumilar. Resotkeun Pasar. Gumilar ngagorowok. Sanajan bener si Pasar teh ngan saukur mangrupa sato. Tapi da puguh kacidai ceusna sarta taat naker kanu jadi dununganana. Barang adenge gorowokna Gumilar teh si Pasar gewat ngalesotkeun musuhna. Mundur sababaraha lengkah. Tapi matana mah masih keneh merong ka Bahdira. Bari ngagereng nyangereng nembongkeun si hungna bangun anu kacida gemesna. Ongkoh deuh ingetkeun keneh meureun. Kana kanyerina dumeh kungsi dipalengpeng ku Bahdira nepi ka ingkud-ingkudanana. Surog nu opatan teh nyampeurkeun ka dinya. Panonna rutret ka ditu ka dieu pinuh ku tanda tanya. Mireungeuh Bahdira guruna keur pupurengkelan aduh-aduhan. Leungeun duanana gartihan sedengkeun pakaianana rangsak tapak di ronjangan anjing.
Ret deui ka Gumilar, coreleng di baju kulit maung. Anu harita geus sayaga taki-taki. Ngajaga bisi aya bahaya nu teu dipiharep. Pasemon kewes pantes. Jangker wanter. Ngadangong ngadagolawan. Panon rancingas ular giler. Padet kurasa curiga. Waspada. Nitenan gerakna musuh bisi ngayakeun panarajang ti bongohna saperti bieu nu dilakukeun ku Bahdira. Naon teh Kang Oni? Saurang nanya ka Oni. Musuh. Jawabna teh hulu teu buntut bari nunjuk ka Gumilar. Lain teh parolok Bakri. Karep kalinya paroyok. Tah anjingna odaran. Odaran tuman. Bahdira marentah bari nyentak beungeutna muringis nahan ka nyeri. Ngadenge parentah guruna. Nopatan teu loba tatanya seret-seret marsat bedogna babarengan narajang Gumilar. Oge si Oni katu si Bakri teu tinggaleun ngoroyok. Sumangetna datang deui lantaran aya bantuan. Gumilar anu geus cukup ngarti yen dirina diancam ku bahaya pati. Sakilat manehna nyabut siku-sikuna. Bari luncat ngencang atuhu. Tempo-tempo ngalelep dongko nyumputkeun sirahna tina inceran seseukeut bedog musuh. Siku-sikuna mah muih kokolebatan. Nyamberan pangadek nu datangna pating sariet. Kurang-kurang rancingas dina nakisan panarajang lawan. Hanteu ti tadi keneh oge Gumilar teh tangtu ngajolopong kari babatang. Tapi sakumaha hebatna Gumilar. Maros tanaga jeung pangabisa teu sirikna diketerukeun dina enggon ningayonan musuh-musuhna. Lila-lila mah manehna kawalahan oge nyang hareupan genepan. Nurang eteng pakarangna teh memang lain lalawarakeun. Komo deui lamun diingetkeun ieu teh kabeh oge muridna Bahdira. Anu pangartina dina ulin maenpo teu bisa dianggap remeh. Ku kituna Gumilar tembong napasna ngahegak. Kembang kempes sedeng tanagana geus mimiti leuseuh. Dina ngayonan panarajang musuh-musuhna manehna mineng luncat atar ngajauhan. Ulah maksakeun wijana. Moal kuat deuleu. Anggur serah bongkokan supaya salamet. Ceuk Bahdira ngagorowok. Kanyeri dina leungeunna geus rada rerep meusan. Leuwih hade ngajolopong Dira. Tinimbang kudu sumerah kanu dodongesna kawas kunyuk rawun mah. Gumilarna malang bari muterkeun siku-sikuna wakyuk nakisan. Ku ngadenge panyeceleh Bahdira tanagana bijil deui. Kolebat. Siku-sikuna nyamber ka belah kenca. Belentrang. Diadu jeung bedog nurek nigas beuheung. Siku-sikuna nyerepet marik deui ka belah katuhu. Belentrang. Ninggang sirah salah saurang lawana. Najan teu beulah. Tapi nyenglen mah teu burung kulit sirahna teh. Anu saterusna ngoceak bari ngejat. Bedogna mah celeng kana deukeut suku Gumilar. Sakilat Gumilar ngarempod. Siku-sikuna ngubang di luhur mangrupa tameng anu teu bisa ditebus. Sakicep manehna nyabet bedog musuhna anu ngagoler. Pilong. 2 lengkah ka tukang. Kolebat. Bedog panjang nu ayeuna geus aya dina leungeun katuhu Gumilar. Nyarepet ka hareup. Kilap. Dina waktu sakicep pisan. Congo bedog teh geus ganti tujuan. Suat siet dina gerak Cimande dibantu ku gerakanana leungeun kenca anu nyekel siku-siku nakisan. Sakali bedog Gumilar ngolebat ka hareup. Kadenge deui nu ngoceak. Si Oni kasabet daun ceurina nepi ka rumpung. Bareng jeung ngagilekna sirah. Sarta ngagilekkeun awak. Dina gerakan monyet nyingkahan pamaledog. Tungtung bedogna ngolebat rek ngagorok beuheungna si Bakri anu geus moal salah deui pasti genggerongna bakal tobros.
Nilik jalana bedog nu sakitu cepetna. Sedang si Bakri geus taya kasempatan pikeun akis. Mireungeuh ngolebatna bedog teh. Manehna kalah peureum bakating ku ngarasa paur. Trang, trang. Ngadadak bedog gumilar aya nu nakis. Si horeng Bahdira anu tadi gaweana teh nyaksian. Sakilat manehna luncat bari nyabetkeun bedogna. Teu tega lamun si Bakri pegat genggerong. Gumilar ngaranjug. Meh bae bedogna ragrag lantaran dampaleungeunna karasa peureus. Rikat manehna jingkrak dina gerakan hap-hapindah. Tapi musuhna teu mere kasempetan. Bareng kabeh nyampeuk, bedog leting hariuk ngahujanan awakna. Tapi Gumilar anu memang geus nekad ancur-ancuran tetep tagen. Bedogna kokolebatan mubang luhureun sirahna pikeun nutup awakna tina pangadek musuhna. Sakilat seak nyerepet ka gigir. Kilap, kilap. Marek ngenca maresna rajang. Sebu. Bedog Bahdira tembong gurilapna rek nojos ke kemplong. Gumilar rikat ngagiler kalawan nekad. Hiu ke manehna ngirimkeun tajong sapu jagat kana pigeulang Bahdira. Bareng jeung ngerepengna leungeun Bahdira bari ngagorowok nahan ka nyeri. Aduh. Cenah. Ti kenca katuheunana ting hariuk bedog rek ngahanca sirah jeung beuheung. Prang. Sakaligus bisa ditakis ku bedog jeung siku-siku anu dicakal ku leungeun kencana. Tapi kalawan meh teu kabireungeuh. Dihandap nyeak bedog si Bakri rek ngababad suku. Milah rikat luncat nyalametkeun sukuna. Sedeng ti kenca katuheunana geus nuruntul deui dua pangadek nu bakal maragatkeun nyawa. Sanajan bari ngalayang keneh, Gumilar geus bisa ngahasilkeun ngepeskeun panarajang musuh ku jalan ngagunakeun dua pakarangna dipake nakis. Tapi kulantaran sakali ieu mah panyabet musuh teh kacida tarikna, dina nincakna deui taneuh Gumilar ngajarigjeg. Akibat awakna anu ngagibeg basah keur ngalayang keneh. Teu bekso teh manehna labuh lantaran rikat nunjalkeun tungtung bedogna kana taneuh pikeun nahan awakna anu ngagaleong. Kasempetan hade pisan pikeun musuhna. Kalawan bareng datang opat panarajang nyampeuk sekaligus. Tibelah katuh nyewuk rek mapas beuheung. Tibelah kenca ngahiuk congo bedog rek ngahakan iga burung. Tiluhur ngolebat nu rek narok babatok. Sedeng ti hareup nyuruntul congo bedog nu rek ngabudal badilkeun eusi beuteung. Tapi Gumilar nu memang ti keur leutikna oge lahir batina geus padet nampak panggebleng ti nu jadi kolotna. Sajaba ti geus cukup ngawasa elmu panemu tina urusan patelak ngadu tanaga anu pinuh ku gerak tipu keur ngabela diri. Oge pikeun yang hareupan lawan anu tangguh sakumaha garung jadugna oge. Kaayaan jiwana geus kacida kuatna. Teas alah manan waja dieusi ku kayakinan. Percaya kana kakuatan diri pribadi sarta kasipuhan ku kawani jeung katenangan nu hese bangsana. Sakilat dina gerakan kalakai murag, wakleok ketebak angin. Gumilar geus bisa nyalametkeun dirina. Panarajang nu joalna ti kenca nu rek nobros beuteung geus ditakis kalawan sampurna. Sedengkeun panarajang nu dua deui kapaksa nararik bedogna lantaran lamun dikebatkeun pasti ngahakan baturna sorangan. Tapi lawana Gumilar teh lain saeutik jumlahna. Nu duaan memang geus teu walakaya. Nyaeta nu nyengled kulit sirahna jeung nu rumpung daun ceulina. Ari nu limaan deui masih keneh jag-jag belejag. Anu tanaga boh pangabisana lain bantrak-bantrakeun. Dina waktu badan Gumilar ngoleab, tacan sempet ngawangun kuda-kuda. Tilu seseukeut bedog geus nyuruntul manten nyusul rek ngahanca sirah punduk jeung tak-takna. Anu saliwat mah Gumilar geus tangtu kulit jeung dagingna bakal acak-acakan diawut-awut ku tilu bedog musuhna.
Lantaran taya pisan dangka pikeun nyalametkeun dirina. Keur mah nonggongan musuh katurug-turug posisi badana kacida gorengna. Bareng jeung ngajeritna nyining sih lantaran geus moal salah deui. Manehna bakal nyaksian hiji adegan anu matak gegebegan sarta matak kukurayeun bulu punduk. Kolebat. Teu beda we ti kalangkang muih. Mangrupa gulungan haseup hideung ngagulung nutupan badan Gumilar. Trang. Tilu bedog nurek ngahanca badan Gumilar ngadadak raceleng tina leungeun panarajangna. Bahdira katut dua baturna nu harita geus ujug pasti bakal namatkeun riwayatna Gumilar. Ngaranyug kaget bari jelung-jeleng laluncatan ka tukang. Masing-masing leungeunna panas akibat benturan barang teuas anu ngahanca pakarangna. Sedeng nu duaan deui nu kaayana sayaga pikeun ngabantu Bahdira jeung duaan baturna. Ngadadak ting gurubug. Anu saterusna ting karoceak lantaran maranehanana ditarajang ku si Passer, Roronjang jeung Sosontrol ngegel leungeun nu keur nyekel bedog. Bari mendelik sarta ngararasakeun leungeun anu komper. Bahdira mireungeuh aya jalma anyar datang nyaeta nu nulungan Gumilar. Nangsal hapi keur ngajegawe di lebah dadana malang ruyung kawung anu lastreng sarta herang dicekel ku leungeun katuhuna. Lain ketak jago dira main koroyokan kitu mah kalakuan budak satapak deuleu. Ceuk mangsal hapi nyorowok ngagiler ka Gumilar anu harita keur melong ka akina kalawan tetep anu ngandung kakaget. Akina datang dina waktu anu tepat pisan mangsa manehna butuh ku panulung. Si Passer geus nagog gigireunana. Memang manehna datang ka dinya teh lain ngan saukur ku kabeneran. Tapi ngahaja lantaran dibejaan ku si Passer nu datangna ka imah teu eureun-eureun ngagogog roronjangan bari ngegel calana mangsal hapi ngagugujeg supaya nuturkeun. Sanajan teu kitu oge dina datangna si Passer nyorangan ka imah pikeun mangsal hapi mah geus nimbulkeun kacurigaan oge lantaran Gumilar jeung anjing kukutna teh sakitu dalitna enit bareng balik bareng. Komo deui ieu dina datangna nyorangan teh bari nembongkeun pamolah anu nungtun kana kacurigaan nu lain lumayan. Ongkoh deui kembang-kembangna memang geus aya. Kapan ti heula incuna teh kung si Bebeja yen riributan jeung Bahdira. Ya sababna nu matak ayeuna aya di dinya sarta datangna percis we waktu incuna rek dihanca ku Bahdira jeung duaan baturna. Kalawan teu loba pola mangsal hapi ngapelesat ngagunakeun ruyung nahunan tilu bedog geus bisa disingkirkeun. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Hatur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di Hanjuang siang teudeun di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun. Hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.